Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing wargi Bandung, patepang deui sareng simpuring Rizka Purnama Dewi di acara Fake News anu bari sekedar informasi aktual jeung faktual. Edisi Senin 12 Februari 2022. Surabi teh mangrupa kuliner tradisional khas Jawa Barat anu perenahna aya di Bandung. Surabi oge aya sababaraha rupa, diantarana aya oncom jeung sarundeng. Surabi biasana didahar isuk-isuk pikeun sasarap, leuwih ngeunah oge didahar pas hanet keneh. Surabi teh geus aya ti baheula, ieu kuliner tetep ngadeg jeung mekar tepi ka ayeuna. Malah dikadiekeunna teh beuki kasohor ku sababaraha inovasina. Ngeunaan kanu harga, Surabi Biucun masih keneh kaitung murah, dikawit 1.000 dugi ka 2.000. Ditilik kana bahan dasarna, Surabi teh asalna tina tepung beas. Ku kituna pikeun sabagian jalma nganggap Surabi mangrupa sajenis jajanan. Sedengkeun nu sejena nganggap Surabi mangrupakeun gaganti sangu. Surabi Biucun anu diolahna make tungku jeung suluh leuwih ngeunah dibandingkeun anu diolahna dina kompor jeung katel biasa. Komo mun ditambahan ku oncom jeung sarundeng. Biucun ngawitan icalan Surabi teh sok titabuh 5 subuh dugi ka seepna bahan. Ku kituna upami icalana teu seep sok dikeuleuyeungkeun. Surabi oge nyaeta tuangan anu teu tahan lila sabab dinu bahanna aya santenan. Ku kituna diolahna kudu aya dina adonan jang sapopoe. Ngeunaan kanu kuliner nu aya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, salah sahijina Surabi Biucun anu pernah aya di Kampung Rancakaso, Desa Panabukti, Kecamatan Suapan Jeruk, Kabupaten Bandung. Ayeuna tos aya rerencangan urang anu tos aya di lokasi. Mangga sadaya proses. Hamirsa, di dieu simkuring Rosal Panisari Soekarna atos aya di lokasi Biucun. Baraha modal kawarkeun yang usaha ieu teh pami pangaos Surabi teh sabaraha? 1.000. Gaduh ide jualan nu kitu gimana? Ya idenya lira we. Kumaha awalna ibu handian anu usaha ieu? Mohon pantas ka aya sudah meureun diserang. Enut we kana icalan Surabi, terus icalan Surabi, icalan Surabi. Biasana ieu ical Surabi kita buka baraha Di jam 5. Jam 5 subuh. penghasilan sehari jualan Surabi sabaraha? Ada 100 salawe kumaha ieu mah da teu Kira-kira poe gaji buat sabaraha? Cara ieu ical Upami seep tara dijualkeun upami seep dijualkeun. kunaon ibu saha Surabi ketimbang Enak,
Surabi. Di zaman ayeuna kumaha cara ngajualna? Susah ya nama. Susah kayak nama jalan teh. Punten Bu tos ngawapesna Wilujeng enjing pamirsa, sim kuring Rosa Panisari Soekarna bade ngawawancara rerencangan sim kuring anu bade ngareview Surabibi Ucun. sareng Cinti. Cinti kumaha rasa Surabibi Ucun teh? Rasana teh raos katambi hargana nu mirah. Atau sabaraha lami tenten manggana Surabibi Ucun? Pasti 2 tahun kapengker. Atur nuhun ka saderek Cinti anu parantos kersa diwawancara. Muhammad sama-sama. Pamirsa salian enak harga nanti saya itu murah. Pamirsa sakitu bisa dimungkin sim kuring Rosa Panisari Soekarna ngalaporkeun. Atur nuhun ka sadaya Rosal anu parantos ngalaporkeun langsung ti lokasi. Pamirsa, kami aya nu penasaran kanu rasana Surabibi Ucun, biasa langsung dongkap ke lokasi anu pernah aya di Kampung Bancakaso, Desa Padabukti, Kecamatan Sokanjeruk, Kabupaten Bandung. Pamirsa, rupina mung sakitu warta anu tiasa didugikeun poe ayeuna. Wilujeng tepang deui di acara 5 News. Sim kuring Rizka Purnama Dewi, salajengna amit undur amit bungkur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.